Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, dina dangat ayeuna urang medar carepon tina majalah Campaka nomor 27 tahun 1860 genap. Carepon anu baris kapidangkeun judulna Komodor jeung DKW. Ye anu nganggitna nyaeta Bapak Adang S. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tunduh namah cacap damani lenggut deui tas jaga kitu. Karalak cekah. Diitung-itung teh manigeus beak setengah losin terea aturan goledag kuring rangkarak bengkang nape lebet beri nyerangkeun heula indung barudak di dapur. Seep genap teh lumayan nyai. Kuring ngagarendang bari narik simbut. Naon cek pamajikan bari nyamperkeun semua heran. Teu sing kawas nu gundam ari akang pamajikan ngabalieur. Kaduhung cacarita teu ditembalan kumaha diajak ngobrol mah ngadadak cenghar leungit bae pitunduheun teh. Simbut diudar jeung sarung maksud kuring mah gek bae diuk. Kusiwal tina pesak geuning tinggal sabatang. Udud dicokot cekes korek dicekeskeun bari ngawejek cangkangna kuring nyesep kalem serbung haseupna mulak kuring netep jajab nganter katineng panasaran kana udud mahal mah mun teu ditempo haseupna teh. Komodor geus Rp3.500 hag sia hampir 2 letereun. Pangala teh beak kana udud bae meureun pantas ka dapur suwung. Untung teu abut-abutan oge muji kasih nyai teh. Bisa ngajajadina pinter ngaturna teu burung mahi bae najan bari saeutik ge. Teu geruh teu daek ngomel kumaha mun bari teu ngarokoknya. Aneh bet boga pamikiran kitu poe ieu mah. Da biasana asa cadu bae ari kudu ngupahan maneh nyarek udud mah. Nempo nu rek sare ku kulisikan teh pamajikananya. Nah anu kelem teh puguh kalah nyileuk jawab kuring. Sanes bade tuang tah eta nyai eta nu diarep-arep teh mun tita tadi nawaran teh meureun moal kalah gegelehean dina nyana oge tunduh. Tuangnya tuang atuh lapar ketang teu bisa sare beuteung kosong mah udud dipareuman jemprak sila nyang hareupan alas ngariung paduduaan tiluan ketang jeung nu dikandung keneh mah mung dugi kana tempe dinten ieu mah Kang keun wae asal urang sehat mau burung nikmat kuring ngupahan bari kokocok bismillah belawak kak lalab pintel ledot nyikat sambal lak dihuapkeun rambai nyocokan sungut. Henteu ari rampus kawas kudanya tuan mah sakiceup alas geus limit parindah ngentep jadi eusi beuteung ret kana alas pamajikan metung keneh padahal loba ka kuring rarasaan mah aplen we awewe mah ngan henteu bae saremeh daharna teh. Nah Kang tuang teh atos di mana nembe di dieu ceuk kuring bari ngised lain seubeuh atos sebuah teh ceuk sungut da beuteung mah namprak duka daharna nurwog duka alasna nu memang bener di alas lain teu nawar keneh watir nempo boboko geus celong. Kakara kuring sadar paingan ceuk bebenyit manuk dadali turun kasusukan dahar sakali aya kitu keur isukan. Disiplin boga beuteung teh daek nahan najan setengah maksakeun ge rek teu kitu kumaha atuh teu ayeuna rek iraha bulan kolot koperasi can meunang beas parat komo can tembong kalangkang na acan nganjuk ngahutang teu tuman kuring mah malah mun boga mah hayang ngahutangkeun paragat makan siang boa pagi boa siang ketang da geus jam 2 ti isuk can dieusian ari lain kopi mah teu dileulengit jeung goreng sampo ketan leos ka hareup sifat anu biasa mun geus ngabiasakeun nyandu ngabaju malah da teu meunang henteu kudu bae udud tas dahar teh. Astagfirullah.
Apan beak panon mencerong tina kaca jandela kaciri barudak sakola alit-alitan ngabring ngalegedet bari salusurakan, hidup abri, hidup abri, hidup abri cenah. Malah muncul lentaheun mah kadenge keneh make nyebut bandrio bandrio kabinet sagala rupa. Panasaran kuring ngalong nya barudak barudak kapina kamina sarumanget pisan. Sakitu poe panas teh ge kuring diuk deui teu lila pamajikan ngurunyung. Aya naon Kang? Eta barudak demonstrasi muhun keun wae ngalarti barudak ayeuna mah teu kawas urang baheula sakola teh sakola bae paling-paling melak jarak atawa ngala ileus. Jeprepeh kuring ngahulang aing abri teh cek barudak hidup hidup bae cek saha paeh ari lain pada ringanana mah. Mudah-mudahan kanu wajib sing gura-giru sing gancang bisa ngaromean kahirupan nu sarwa tekor. Pangpangna harga sandang pangan titah turun teh kalah nerekel rek iraha turbana atuh gerentes hate. Kang, cek pamajikan kuring malik netep ka pamajikan sangkaan mah geus aya da ti mangkukna pamajikan teh semu-semu boga picaritaeun penting tapi can daekeun pok. Kang, ari akang teu kebat manehna teh deg hate ratu. Aya naon ieu asa rarewas moal nyai moal di dua cek kuring. Ari akang tiasa upami teu nyesep omongna bari tungkul gebeg teh hate bet kadinya losna najan ucapna ngan sakecap kuring asak sasar seukeut ngadeuleu gerentesna tina uteuk jul-jol ka keheul jeung kanyaah keheul ka diri sorangan nyanduku udud tur aya matakna kana risiko dapur nyaah ka pamajikan nu miheulaan ngageuing ngelingan kuring sangkan ngeureunnan udud. Padahal ieu pasoalan teh keur diimpleng di pikiran tapi ampir-ampir soak teu marurag buuk ge untung udud perlu tapi ngeureunnan piraku nyandu teh cek babasan mah mending udud batan dahar hese hayang ulah udud teh nyeta teu tiasa nyai kuring nembalan leuleuy sing emut atuh Kang zaman naon ieu teh pamajikan nembalan bari gegebes sorana tarik panonna muncereng pipina ge ngadadak asak ambek meureun. Ling ieu ge zaman marahal kapan eta nu jadi awewe mah engkak-engkakan ngatur reseupaneun sabalikna di dinya mah raos-raos bae terang am teu ngiring neuleman abdi mah kurang naon boa gaduh artos ngan kana rokok sanes sambeleun. Poe panas beteng teu seubeuh pamajikan ambek-ambekan nyel hate nyeuneu pinapsueun ngagedur huntu tingkarekat awak ngaleleper lawanan cilaka ari kudu pasea mah wirang pamajikan cek batur bager teh galak geuning tapi untung ngawengku keneh basa jeung asa kakara ari palatat polotot kitu mah. Kang atuh ka dapur ari nyai hoyong kari amah kuring ngaheureuyan teu mupakat lain kitu kuduna sing sarasa bae kahayang teh beri ngagedor meja sagala rupa nyaritana teh nyaan ieu rada-rada nyeuneu sabar nyai kuring ngupahan bari nyakal pigeulangna kurang kumaha sabar ti bareto ge beri ngepeskeun leungeun tuluy nyisi ngajauhan bari jamendud. Nyai soal ngaroko akang ngartos eureun kahayang teh yeuh nyai enjing akang bakal gaduh DKW kuring ngomong setengah ngaharewas ditompokeun kana celina pamajikan can daek nembalan deui tina ambek terus cerik biasa awewe tonggoy bae nu kangan tonggongna bangun teas ari keur ambek mah barang malik pok kuring nyarita DKW nyai piraku nu ngimpi ge lilir nyarios mah kengeng hoyong naon ge gudang duit urang teh teu kuhan teu aya carita anana rada sopan lagamna tegeg teu ngeunahna teh lain teh hayang titik pamajikan nuluykeun caritana bari ngadelek
aya keneh delek 1000 nama ras ingat keur parawana keur bobogohan baheula mah asa kaedanan pisan ku delekna teh teu sir ayeuna mah teuing delek nu geus teu mati teuing kuring nu geus bosen pedah keur ngambek bae kitu. Pamajikan nonggong deui kuring pageuh netep tumbuh tali behana keun sina sadar heula. Panon poe beuki ngulon cahyana nu ngaheab leuleuy maloncor tina sela-sela jandela milu ngelingan milu ngupahan sing alakur anaking galejera nu ngadon eunteup ngiuhan angin-angin nuntut haliber beri recet saruka bunga siaran kanak-kanak asuhan pak kasur kadenge hawar-hawarna radio tetangga tabuh 5 biasana wayah kitu teh beres mandi beres bebersih bareng jeung hiliwirna angin sore nu ngisikeun buuk pamajikan nu jamotrot baeud ngareret sari-sari beungeutna rei-reian robah bengras ret prok teu padu ser kana hate nyeredet rasa watir jeung karunya jaradi deui nu ditetep tungkul semu-semu ngandung kadohong nyai kuring ngusapan akang sora pamajikan jero pisan bibirna nyut kulit tarangna ting parungkut kecap akang gede pisan hartina sora leuleuy tinu tas ambak ngahudang kana rasa ngageuing diri ngajahitkan nyeri tas di baeudan tas di paseaan nempo pamajikan hegar deui kuring ngised ngadeukeutan tel karasa haneut sing hawatos kang tong kalah kahroroyalan teu royal kieu mah nah kitu ngalindur sugan teu ngalindur gundam teu gundam oge henteu ngimpi pamajikan merekbak nanya nyaring ari DKW tuah kanembalan kuring teh keun sia sina cager heula padahal mun geus dijelaskeun mah wani dikereut ceulik mun teu ngarontok teh piraku pamajikan teu ngagalentor mun geus nyahoeun maksud salaki kuring teu rurusuhan nembalan teh pamajikan galider tetepna ulang milu mikir celikna rancung gantung dengeun kalah lak neureuyan ciduh diantep siah ku kuring itung-itung manjer nebusan dosana urut maseaan karunya ketang kang dina leresna ge akang kengeng rapel atawa hadiah atawa karagragan artos tiis ti langit teu panuju abdi mah teka irong picekapeun ongkoh omongna bari nanggeui gado nikmat pisan ngaradak hayang ngarabu ngadenge ceritaan leuleus liat mah can ditembalan geus pok deui DKW teh moal kengeng saanu candak ti kongo make diical kapungkur teh atuh nya eta nyai kengeng artos ti mana kitu omongna bari ngarekepkeun ping-ping tah nyaan sadar ayeuna mah ti mana manehna miheulaan ti pasamin ti juru bayar yeuh nyai akang rek bager ti ayeuna akang rek turba bade berdikari di bidang ududeun ngeureunnan ngarokok anu ku nyai tos disabit-sabit ayeuna akang turun harkat tapi naikkeun darajat sepaneun akang moal deui ngomondor bade kana DKW bae muhun nyai DKW teh daun kawung nyeh pamajikan seuri beuki nyari kadorong hate gumbira gabrug ngarontok ngagalentor buk nyuuh kana lahunan bari ngusapan tonggong bisirahna diteueul gado napasna karasa tarik ngabarobahkeun hate sono pisan najan manehna nyelekeum kuring teu aral teu cangkeul anteng ngarasakeun haneut harigu manehna ngaganjel hipu tamat cenah ieu pamirsa asrama Invalid tahun 1860 genap sakitu anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.